kurang naon sih aing nih goyangan ja. Mantap bahen lain teh jober aing kieu. Kan itu tuh dia mah kamu gawe kan itu bener. Geus aing mah gawe. Jelas ya. Itu jelas Marah majikan ongkok. Teh, Lan, kunaon teh? Ngomong bae serangan beta tuh. Selaki teh kemana gitu? cieu mang anak minta jajan ja laki sare bae kudu teh. Atuh teteh mah tuh untuk minat gitu. Aja teteh mah geulis keneh bahenol keneh atuh teteh mah teu lobana menyangan lelaki deui jeung nu sugih jaina mah loba lelaki nu karirna bagus gitu. Ari selaki teteh na hesting mah atuh teh atuh mendingan ka kota gitu ke ditu neangan selaki deui. Teteh mah teh kitu mang. Atuh kami mah atuh karunya bae kana teteh ja mun teteh meureun boga tanggungan, boga anak meureun 8 lain. Atau segala-galapan sehari-hari kudung masak, kudung ngaliwat beureun ge ari salaki teteh ngan hesing doang mah tuh teh lamun kami mah teh atuh mending lompat ke kota. Loba lalaki kasep, loba lalaki karirna bagus. Teteh mah teu minat kitu teh, teu minat kitu teteh. Ai, cek kami bener ka ditu teh. Lah teh, burung kami aya dulur ieu, aya dulur di ieu di Bandung. Kami nek nyangkeun dulur doang geus di jalan barang geus nungguan di jalan teh nya. Ge ari kitu mah teh angkeun ke ditu. Hage teh nya, karunya kami geus dijagaan bae selaki heman selaki kitu-kitu ge selaki teh nya. Jore-jore ge selaki teh nya. Iya. Nya geus teh nya. Karunya dulur di Bandung barang namanya. Aing silaturahmi ngandar duren dong ieu kebenaran jasa di lembur ke musim duren untung jasa. Kebenaran amat toh. Dulur pada silaturahmi mah kebenaran jasa. Emang nih bagus. Hilang capek tapi dikuat-kuatin. Halo? Mon. Ayo tangguan di jalan, Mon. Mon tangguan di jalan ya. Mon. Ken kadinya. Tangguan, Mon. Kedap ya. Kang, punten. Bade kemana, Kang? Iya, barang ngalongok dulur ya terus mati jalan rek mampir meureun kita. Mampir lagi, Kang, mampir. Mohon. Mampir. Mohon. Serangan bae, Kang. Serangan bae ya. Ampura ya. Mohon, mampir lah dia. Calik. Mohon. Orang itu tuh Di leuweung mahonya kan. Kerusim duren ieu. mohon ya orang nungguan duren ya. Emang bade kemana gitu? Bade kemana? Atuh lain dulur barang mah di Bandung ieu ayang dar duren meureun keur meujeuna lalu ti keneh di kitu duren Oh, tapi aya sugan hiji dua mah kitu tah. Karunya barang mah dulur jauh ti Bandung. Bandung. Atuh teu jasa eta jauh jasa. Bandung Baboko. Bandung bobokona paling mana teh ya? Urang ge boga soal ponakan di dinya. Teu salah mah harita tos ameng baheula nya kanya baheula tah ameng. Tahun 2000 genep deui. Kayaknya ya Mon, sok mangga. Halo Kang. Mon. Ai, kunaon? Teu jadi. Kunaon? Oh. Atuh nyangis ke hari kitu mah. Nu HDB, awas mau si Dede segala tah. Ari perlu jasa mah ngaran jelema mau ieu magat nyangis nu HDB di jalanna. Musim hujan Emang saya tanu nelpon tadi. Dulur barang mah eta nu di Bandung Baboko tadi. Kunaon? Atuh tadi nelpon hayang ngedar kadu anakna. Giliran dia menek ditiangkeun teu jadi cenah. Kunaon cenah terjadi? Atuh biasa ngaran orang kota mah kitu. Sok kadang jadi hendek teu tiak kitu lah. Terus mau jadi ke dia teh jelema mana? Moal doang nama kieu lah. Terus bade kemana ku ari si Akang na ieu? Istirahat deui lah di dieu. Oh geus ge, ya ngilu istirahat di dieu. Mun ya rek milu sareheula kan nya ieu nya. Mun sok Mun. dong. Aduh, capek jasa barang. Kang, urang bade ke ditu ulah nya, jojong bae di dieu. Istirahat bae, urang aya urusan lah di ditu. Mun ge. Mun ya. Milu calik Mun, nya. jojong bae jojong sare-sare. Mun ya. Teu kuat ieu. Ayo Kang. Ayo anu ade Kang. Mun. Nah, ka ditulah nyaran. Iya. Eta Ci Ito lain. Tong berasa ayeuna mah makin geulis heh. Wah, deketan lah. Tapi selakina aya eueuhnya. Ilah. Ceu. Bulan Kang. Nuju naon Ceu? Emang selakina kemana Ceu? Gawe Kang. Gawe kemana? Bukan Kang, kemana? Momen nek awet. Oh, terus ucik wari di sorangan bae? Oh, mana anakna? Ayo ukur ulin
Kemana? Oh. Akang terus ke mana? Iya ya, akan kerenyaran iya be bayang siar ya. Kerusim kadu nong kebon. Mampir Kang tadi ya. Mun. Emang bener ya mau naon teh? Mau naon ce? Gua kieu Kang. Mun. Laki orangnya gawe henteu non henteu. Kunaon teh gawe? Duka teh Kang, ngomong mah pegawaian, tapi cuman pegawaian molor sare. Iya, terus kumaha cenah? Atau duit boga duit Kang. Ih, padahal mah akang tiba lagi resep kana ci itoh ya. Kunaon malah milih si itu. Aku emang jodohnya itu meren Kang. Terus iya ndek jeung situ bae. Nu bener ya. Bener kekeh. Urang geus bogoh tiba lagi kana si Ece. Tapi kunaon Ecena kitu henteu deui kana urang. Alhamdulillah aing balik gawe bebeunangan ya. Wih, pemajikan aing jeung sae tah. Wah, selingkuh dong na pemajikan aing tah. Aing mengebelaan moek meuting di kota. Ngebelaan pemajikan jeung anak ku ari kunaon eta pemajikan aing kalah jeung lalaki lain. Dipencit ku aing diteangkeun ku aing ka dinya mah. Woi, sadia. Pemajikan aing eta dia. Ulah macem-macem dia. Dia ceceklan leungeun geus mah. Ja eta pemajikan aing, Kang, pemajikan aing tah aing mengebelaan ka kota ye. Ku saking hayang keparaban anak yang pemajikan. Kalau lah Kang, ulah salah paham mula, urang minta mampir doang ye. Pute itu. Salah paham kumaha? Ku gua aing ngedeuleu, akang ceceklan leungeun jeung pemajikan aing eta maksudna naon? Nu kitu mah selingkuh ngaranna eta. Henteu Kang. Serius urang mah teu selingkuh. Henteu. Ulah ente dia. Hayo dia. Kurang ngajar dia bebakalan dia ngetan pemajikan aing dia. Geura dia ku aing balik didik kadek dia ku aing. Mak. Kunaon ari si emak eta malah mau lelaki lain eta ke dia. Itu Kang tadi nyamperkeun lagi ka dieu. Teu boga karu nyata kana akang ngebelaan ka kota moek meuting nyaran iya jeung para anak jeung para emak ari emak di lemburna dong kieu mak. Waduh. Parah ya mama. Bapak geus balik. Minta duit, Pak. Iya dia. Datang ngedeul sama dia ya. Tadi mau lelaki ke dia. Emak selingkuh, Bapak kergawe jeung selingkuh, Bang. Bapak mengebelan moek meuting Jakarta ari emak di imah doang kieu. Emang kemana bae sindingna? Pas ulin. Ulin bae jeung lain di imah bae ngajagan emak ya. Minta duit jeung kena emak teu dibere. Iya emak teu bokarunya meureun kana akang. Akang mengebelaan ke Jakarta moek meuting hayang kejajanan budak jeung pamajikan. Ari pamajikan di dia nama lelaki lain. Cerek kanan, ulah dicerek kanan. Ulah dicerek kanan. Hilap tadi mah Kang. Ulah sekali deh doang kieu geus ya. Geus deung cicing deung geus ulah kaceu deung. Yang geus Kang, emak hampura tadi mah hilap. Geus nya ulah kakituan deui geus kudu karunya kana anak ya. Kiraku nek kakituan bae.